At. Nok. At. Di mana deh? Ani sih. Hi om, geus we. Teu teu persuasion nok. Kasih di sih. Tas meuli kuota. Bawa om ka imah. Nyeun kopi ho om. Mal kudu ah pira gue periksa keudeuh. Naon deh om? Kieu nok. Kan melari om kata-tahan bapana. Entah poho aya kejadian melari. Melari bapana telatan nok. Cenah duit untuk ke melari dikirim jang bayar kreditan ongkoh. Geus dibuka dan upload nok. Oh, muhun entos om, terus dibuka melari ge bapana nga-WA. Oh, berarti entos nok. Entos om muhun. Nyamun, mending ari geus nyaho mah. Om balik mana? Da teh rek kinum heula ieu om. Henteu nok, geus mah kudu om balik bae nya. Muhun atuh, makasih nya om. Muhun nok. Ini si mau orang ayo buat kena makanan dia ada aya vitamin oh di dia mam ya 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 degi lo wain sajen mah geus malah garndog na sama duduk acan wa kada gara dicek ku wa Jingen, diperiksa oleh gua, perpenyeri ya. Beranya lo kayak kreatif wain. Tos kan guys. Cicing gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerasana wandogan sih. Kira ada ngedok na. Garing. Dewek sia. Kumayan, udah kerja jeung si Nopi betah mun. Tu sakitu bae da ngaranna ge jeung babaturan. Ya, udah kumaha dewek eta sih mana sudah biasana mulai lulus. biang ya nah, ini perjaleleh kerja kareng di dayu. Yang mangkat be ka kota nyusul bapak. Ku mau ujug-ujug hayang ka bapak bae. Tuh biang bayan. Depan saya gak nyaho, bapak geus teu balik-balik, geus lawas, asa geus kangen naik. Ning tapan biasana ge teu kieu sih ya, masih bisa ceria. Ye. Ngomong bae aya masalah mah. Biang ya nah, izin kandana ge. Atuh ge izin. Biasana ge sok aya masalah carita ka aing. Geus sok carita ka sok. Izin juga saha bae. Mintanya urang beh. Mun kasok. Ku
mawa izin kandana ge. Ngisi mah rahasia orang duaan. Sok. Iya, pan kieu wa. Akhir-akhir ieu abdi bogoh kasihan. Entah dilalahna ujug-ujug rasa bogoh nu sakieu gedena ujur. Geus geulis daikan pisan. Tipe abdi ujur. Entah sedih sih, beda kumaha. Iya, pan kieu wa. Aing keur ieu ka ditu. Mantuan mau cai dewekna. Bari yang nyawa ngaranna. Entah nyerian. Jadi tolaknya. Lain pedah kitu ieu. Kutan beda kumaha. Iya, pan keur ieu abdi di ditu wa. Ning tah aya omna. Sia ya buka siat. Sia yang kasihat tuh. Ya, jelas siat mah. Gelis, rapi, sengit ongko, tesiwah om na yeuh, om. Jelas siat geura. Gua kasatan teh sini mah. Ngaca geura. Sia. Aya kasihat teh. Aduh, budak. Ini tot. Jadi karunya ujur. Entah jema kitu-kitu teuing wah. Anak kandeng ge geus tenang. Buktikeun bahwa sia bisa menangkeun jeung ngabahagiakeun si Aat. Geus mah kudu dimasukkeun hate. Teu bieu ya anda. Ngaranna ge hate. Atuh geus ulah ceurik hing tah susut. Duh bejengkol sam. Ih, samnya tuh jengkol. Put teuy. Ih, Dek. Keur kumaha? Ging di desi. Geus teu usah basa-basi. Aa masih sayang tante sih sabenerna ka Dede. Ih, ging Dede mah nanya kitu. Kari jawab bae teu usah berananya. Ih, kayak heula, Dek. Kumaha mana nanya kitu. Geus kari jawab bae, masih sayang tante. Atuh tayang banget ging ka Dede mah. Tayang-tayang, nu kitu nya nu sayang. Waktu saeutik ge jang Dede mah. Ih, kakaraga rencana ulin ke peuting. Mal kudu. Ulin bae ka dia jeung rongsok. Ih, serius, Dek. Ke peuting mah erek. Ah, yu bae janji. Erek-erek henteu deui. Temenan, Dek, teu bohong ieu. Madiating ah. Dek, Jeung ah. Dek. Kunaon wagi ujug-ujug kitu? Madating ah. Kayak gampang diboro ka imahna. Di kang masuk di lolomba mesan ge, kumanehna ge luluh deui. Si Ira hangdogna pan bisa jen mah geus malegar. Prasesana anu ngendog. Bae mah udah kana. Iya, dengekeun ah. Da sia bogoh heueuh ka si Aat. Biang yan. Bogoh ge damel kumaha. Iya, Aisyah bogoh heueuh ek dibantuan ku aing. Ya dengekeun. Bumi mah buleud ah, dia muter. Kadang pan urang aya dina posisi luhur. Kadang urang aya di posisi teo. Jeung pan aya caang, aya poek, aya beurang, aya peuting. Teu salawasna urang menangkeun ukuk di pika hayang ku urang ah. Pira hiji al hayang menangkeun di pika hayang ku urang mah Kumaha yan? duit. Sok mending urang mah ribut bae. Di lain kitu maksud aing mah. Duit teh dekna doa, uhna usaha, ikna ikhtiar, tekna tawakal. Duh, para ustad, sakit terang sembayang tenawan.
semoga dengan bekti. Assalamualaikum. Dek. 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 Ku maka dia orang sok iya. Ih, Dek. Lo ngambek di itu. Enggak bisa tereh peot. Kayak gelisna leungit. Biar ah, geus boka dia asup. Dek, maafkeun awa, Dek. Lain maksud AA teu mentingkeun Dede. Tapi kan Dede nyaho, aan yang rongsok. Daging geus boga segala lagi hayu bae neangan rongsok. Pira karing nyuruh batur bae nu neangan rongsok mah. Iya, Dek. AA mah embung, hirup bergantung ka batur. AA mah yang hirup mandiri. Tupan pira geus boga naon ku hante. Eureun sapoe mah jamakmeun. Da mah pira teu ngahareupeun hartana ieu. Dek, Dede ulah geus kitu, geng. AA ngalakukeun ieu ge demi masa depan, Dek. Ai Dede sayang ka AA mah. Dede ulah egois kitu, ngertikeun AA. Egois. Lu egois, teu pernah ngertikeun perasaan Dede. Hayangna dimengerti bae, tapi teu pernah ngertikeun perasaan Dede. Dek! Maafkeun AA. Maaf, AA geus emosi. Dek, Geus ah. Dede hayang nakeun pikir heula ya. oke. Ari eta kahayang Dede mah, AA balik. Jan, Ija, sakit dunya. direksakan betu. Ija. Pan jadi kieu wa. Abdi yang terus-terusan nyelesiat. Lesiat mah geulis. Sejuk angkau kana hate, da nyele bangetna. Abdi bogo ka siat. Pak, maafkan Abdi. Abdi can bisa ngabahagiakeun Bapak. Gara-gara Abdi, keluarga orang dipandang rendah. Pak, Bapak iraha balik nak. Abdi kangen ka Bapak. Ih, Abdi mangkat bewa ka Bapak. Jeung teu ngek nyawa kan teu. Nu penting Abdi mangkat ka Bapak. Jeung mundur tidak ieu. Ayo non sih sumber bujur. Biung sih, tanya udah mau ke loro. Ih, siapa di telepon? Heh, si Aldi dak si Aldi. Si Aldi kumaha? Si Yan, hi, kebener ngomong nah. Ya, Aldi erek nyusul bapana ka kota padahal mah pan urang teh nyaho dinding-dindingna bapana eta malam urang ngek tega. Jangan aku madak kieu urang. Udah aku mau ah, udah. Udah mau. Ih.
Al. Saya ndak dulu semangat tuh. Biung sih. Pikir-pikir heula Al. Yo, Al. Mal kudu kitu. Mal kudu nekat. Bener-bener gerahi. Biung dak aing mah geus bulat pikirna. Kadeh jaga bumi urang. Al. Ih, geus dak ieu, esatkeun. Aing teh kumaha ieu? Al. Ulah pohokeun kami heuh. Aisyah geus di ditu mau babaturan anyar. Iya, aing mah poho ieu yan. Geus cenah ulah ceurik, mola lagi ceurik. Geus aing mangkat. Doakeun supaya bae aprop jeung Bapak abdi. Action. Dek. Maafkeun Aa. Aduh. Action. Dek. Maafkeun Aa. Maaf. Tahu ya. Tidak lo gitu deh. Action. Pak, maafkan abdi. Gara-gara abdi keluarga orang dipandang rendah. Mana Maafkeun abdi can bisa ngabahagia. Perak ngeloknya perak setik. And cos kenggus. Cicing oh, cicing. Ya Allah. Aduh bangsaan, aduh bangsaan, aduh bangsaan. Garing. Engke geus engke. Sok dinggeus geuna lah, sautik deui pira.